Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun ketos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 22 nya mun kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Ngadenge kitu mah ceuk itoh puguh jadi salempang nempo kajadian nu ngarasa heran sabab nu ngaraponan salakina teh tetela kabeh ge tatangga salemburna keneh. Hayu nyai urang indit wae ayeuna. Tuh tingali bapa maneh teh jiga nu rek dibinasa kitu ceuk nyi itoh ka anakna nu terus dipangku berat-berat oge dipaksakeun wae dipangku dibawa keluar imahna ngaliwatan jalan tukang duka teuing rek terus ka mana nya sedengkeun budakna ngadon colohok pati teu ngartieun kana naon nu karandapan ku bapana harita sarta nalika dibawa ku indungna teloba tatanya budak teh ngahep-hep wae jempe dina pangkonan indungna. Saturkeun deui juha harita manehna kudu nyanghareupan amukan warga nu jumlahna loba baju nu dipake ku juha mimiti saroeh kasabet ku bedog musuh awakna pareurih lantaran kulit dagingna aya nu kasabet nya ningali kitu teh warga lembur taya pikiran naon-naon deui lawana bisi cilaka sabab yen ceuk Kang Otang oge eta mah lain juha asli mangka wajib kudu dimusnahkeun ti alam dunya. Jeleng juha luncat ka tukang muru tempat nu kosong napasna ngahegak getih bari jilan tina tatu maseuhan kana baju nya geus kitu juha muncreng ka lawana bari rada jauh mah lalicik sia mah kabeh licik oi main rampungan deuleu mun nya wani mah hiji-hiji ka dieu majuna ceuk juha huntuna ka tembong kekerot nahan amarah warga nu ngahurup beki panasaran sarta diantarana aya nu geus nyebrut narajang deui nyabetkeun bedogna kada beuteung juha bakat ku gemes ngan orok kaya atuh juha oge sanggupeun ari ukur ngalawan hiji mah geus kitu mah gentak wae ngagiwarkeun awakna ka kenca miceun sabetan musuh nu nyamos ka tempat kosong kalayan ngan sakilat bedog juha teh malik sarta nyabet kana pipi musuh meni jero pisan nepi ka ngaplek gadona dituturkeun ku nyebrotna getih nu maseuhan baju. Waduh nyaleo kituna teh bari suruwuk wae slontod najong blak ti kosowad kejer ngosot kerejet kituna teh warga nu kabeunangan langsung ngagero bari sapotong leuweuh gadoan bedogna ragrag kana lemah nya dituturkeun badana nu terus rubuh kokosodan terus cicing pikeun sa
lilana nyawa ninggalkeun raga antuk namah kukayaan eta sakabeh warga jadi hemar hemir teu waranieun deui maju keur kitu teh Kang Otang ngarti lawana memang teu bisa ditarajang ku saurang ngungkul tapi kudu kulobaan lantaran tadi kabuktian geuning ditarajang mah ku lobaan mah juha teh ka dese sarua Kang Otang oge kasima ku eta kaayaan tapi teu ngatarakeun sedengkeun warga nu masih can ngalakukeun deui tindakan malah aya diantarana terus kabur lalumpatan sieun ngarandapan nasib nu sarua kawas baturna nya keur kitu teh juha kadenge susumbar ngarasa dirina geus menang angin hahaha sok oi saha deui nu wani maju ka dieu yang dipodaran sia ku aing nah geuning bat kalabur nu sajena teh bisa henteu nyangkalak dewek teh yo ceuk juha nangtang anu masih araya di dinya ningali kitu teh Kang Otang bingung sabab warga sawareh ngadon kalabur malah masih aya nu di dinya oge kalakah undur-unduran kawanina leungit hatena langsung hemar hemit Kang Otang puguh we jadi bingung sabab warga teh geus eueuh nu waranieun deui maju sedengkeun nu sajenna mah deui pangheulana kalabur malah Mang Diman oge Katut Jang Rosid Jang Soni sarua geus nyampak geus areuweuh di eta patempatan tapi Kang Otang maksakeun diri nyarita mere sumanget ka batur-baturna hayu batur-batur tong sieun ku mangkeluk model kieu mah tong sieun manehna bisa mateni batur urang lantaran ngan saurang nu majuna hayolah moal maraju babarengan sugan we ku babarengan mah bisa keuna kana panarajangna sarta aranjeun opatan sadiakeun tambang jeung ngaringkus ieu musuh teh ceuk Kang Otang ari warga geus disumangetan kitu mah teu burung wae bijil deui kawanina opatan harita meh bareng pating sarebut deui narajang sarta bedog-bedogna ge dihembatkeun patuh syak wae diantarana nu narajang ti belah kenca jeung kakatuhu arek ngahanca beheung jeung cangkeng sedengkeun Kang Otang tembong jeung tilu baladna gancang ngudar tambang gede jeung ngeliat anu ngahaja mawa dibelitkeun dina balik bajuna pikeun ngaringkus musuh jeleng-jeleng wae Kang Otang jeung tilu baladna teh gancang ngarajleng ngabagi diri nunggu musuh balangah bari kaayaan musuh harita teh masih diraponan ku opat baturna teh tapi juha tetela tegampang kitu bae bisa dicangkalak atawa dirubuhkeun malah saterusna mah harita manehna ngagunakeun sihirna supaya gancang bisa ngumpurkeun lawan sidik jelas harita teh bedog-bedog lawan teh keuna kana sasaran bus bres
pilih genti ngahujanan badan juha ngan orok kaya atuh dadak tumadakan jirim juha bet ngalengit tina tetepan rubah jadi sagulung sene terus nembragan banget lawan. Kajadian nu saterusna mah bener-bener ngagetkeun. Keur Mang Otang mah katut nuliana sabab opat baturna nu ngahurup lawanna teh pating galro tarik leungeunna masing-masing narungkupan beungeut bedog mah cul bae agragan kana taneuh sedengkeun seuneu tembong geus robah deui jadi wujud juha. Ayo tolong panas aduh teu kuat panas. Tolong sarua panas urang ge ye, tolong cek warga ngagero teu eureun marah geus kitu mah bru wae rarubuh maring lemah. Gereleng kaditu kadieu bari kaayaan beungeutna jadi ramesmes ku getih. Siki panon pating terajal keluar dituturkeun ku nyebrotna getih seger dina baham. Juha ngalenggakan seuri ngumbar rasa kasukana harita lantaran musuh teh perlaya. Ngan keur kitu kasukana juha teu bisa lila lantaran ngadadak aya hiji kain bodas nyacas ngabelesat panjang tuluy ngeurad awakna meuni pageuh dituturkeun ku hiji jirim nu teu kanyahoan ti mana datangna jol ngabadaga nangtung dihareupeun juha. Jeung eta jirim teh mangrupakeun hiji sepuh anu geus sipuh ku pangaweruh jembar ku panalarna rindatna seukeut mungguh nganungsima panggambaran anu kuat sorot socana nya anjeunna nganggo rasukan jubah warna bodas mastakana nganggo peci warna bodas pandanganna masih pageuh nyepeng tungtung sorban anu harita meulit awak juha. Urang tunda heula ayeuna kaayaan juha ayeuna mah kocapkeun wae ceu itoh nu indit ninggalkeun imahna bari mawa budakna ngaliwatan jalan tukang geus teu malire deui seuneu hawu nu kudu diasurkeun suluhna harita nya antukna mah nyangu katutungan naher cai kasaatan bahan deungeun sangu can dipalire ku ceu itoh oge cul bae sina kitu nya ceu itoh tembong lumpat lir upama diudag ku maung sukuna gartihan bata balas ti kakarait samping saroeh tapi eta kaayaan teh teu dirasa jeung teu dipalire nu penting manehna jeung nu jadi anak bisa salamet. Malah teu karasa ku ceu itoh teh geus rada jauh ninggalkeun imahna sarta awakna jadi laleuleus jeung capek. Awakna ngoprot ku kesan antukna ceu itoh gek giuk di tempat nu kawilang mernah jeung iuh sarta bersih di sisi jalan jeung kabeneran di jalan eta teh aya tangkal kai gede diamparan ku jukut-jukut garing bisa dipake diuk. Nya ceu itoh terus ngagarendeng somong sorangan naha kunaon warga tebet kararitu petanya
salaki aing ujug-ujug diserang tepuguh. Mang Diman oge aya milu ngahurup tadi teh katingalina ku aing teh be palang siang ieu mah salaki aing bakal cilaka kayak kieu mah. Bingung aing teh kudu kumaha pilampaheun ari geus kieu balik deui mah piraku atuh cek nya itoh bener-bener bingung pilampaheun jeung salempang kana nasib nu jadi salaki arek balik deui sieun manehna jeung nu jadi anak cilaka tapi dina kerkayaan kitu teh kurunyung aya nu datang jalma teu wawuh ngaliwatan ka jalan saha atuh eta dua jelema geuning Kang Adang geuningan jeung baturna anu kakara nepi ka lembur urug rek nyusulan Mang Diman. Kang Adang nanya ka Ceu Itoh, punten Nyai punten akang teh bade tumaros dupi bumina saderek juha palehan mana tuh leres ieu teh lembur urug teh ya manawi Nyai teh uninga cek Kang Adang teu apaleun yen nu ditanya teh pamajikan juha nya ngadenge kitu teh Ceu Itoh masih tagiwur jeung salempang kana salametan nu jadi salaki harita reuwas sabab geus jol deui jalma anyar nu neangan salakina. Tapi samemeh Ceu Itoh ngajawab harita kaburu aya manten tilu jalma nu datang ka eta patempatan datangna ti lebah kulon. Cangkalak lur eta teh awewe jeung budakna cangkalak tuman cek nu diantara tilu jelema ti kajauhan nu taya lian eta teh Mang Diman jeung Jang Rosid geuningan katut Jang Soni nu ngahaja neangan Ceu Itoh nu kabur dititah ku salakina teh. Mang Diman geus gilig pikirna kudu bisa nyangkalak Ceu Itoh katut anakna pikeun dijadikeun tameng sakaligus supaya nyaksian kaayaan salakina mun bener lain manusa sajati hayang nyaho sikep Ceu Itoh bakal kumaha engke sikepna. Ningali kitu teh Kang Adang kerung halisna terus ngareret ka Ceu Itoh getihan beungeutna lir aya getihan awakna ngeleper ciga lili nieun. Saha Nyai teh nu salaresna tuh itu tilu jalma teh bot keur bangun ngudag gitu ka Nyai. Coba Nyai terangkeun ka akang ayeuna saha Nyai sabenerna ngarah akang puguh dina nulunganana ieu teh cek Kang Adang bangun panasaran hayang apal saha eta awewe anu sabenerna Ceu Itoh kituna teh gancang nembalan. Aduh pami akang bakal percanten mahnya abi teh bade ditandasa ku tilu jelema eta sareng kaleresan abi teh pamajikanna Kang Juha anu ku salira nuju dipilari malah napsibna oge duka teuing kumaha ayeuna teh margi eta tilu jalmi teh ngiring ngaraponan ka salaki abdi kitu manawi cek Nyi Itoh basa bet asa ayang menang hareupan anyar rek menta tulung kadua jalma sugan daek manehna nulungan ka dirina.
ningali kitu teh Kang Adang tembong sirih deret jeung baturna lantaran kaget karena caritaan Ceu Itoh dina waktu harita baruk hutan Nyai teh rek dirogahala ku eta jalma tilunya. Naon sababna Nyai bet dikakalakeun kitu ku eta jalma teh? Meniku darah kapisannya jalma teh tateya. Cek Kang Adang netep semu karunya ka Nyi Itoh. Punten pertarosan akang moal tiasa diwaler ku abdi. Margi rahasia eta mah Kang. Cek Nyi Itoh nembalan kalawan dina sikep nu bangun kurang suka ditanya kitu ku Kang Adang. Nya tasawios Nyai, tasawios. Pami pertarosan akang teu bisa diwaler mah ku Nyai. Ngan akang mah karunya wae we. Karunya wae ku nu aya domeh Nyai tetela pada ngudag ku eta tilu jalma. Cek Kang Adang netepna beki seukeut jeung heran sabab Nyi Itoh tetela embung ngajawab patanya tadi. Tapi Kang Adang teu bisa maksakeun loba deui tatanya akhirna mah lantaran nu tiluan tadi ngagorowok beki deukeut jarakna ka eta tempat. Sarta saterusna Kang Adang jeung baturna ge pating colohok jeung kaget saenggeus leuwih deukeut tetela tilu jelema di antarana mah aya nu dipikawanoh nyaeta Mang Diman. Ceu Itoh beki ratug tutunggulan hatena sabab ceuk pikirna manehna mah moal salamet lantaran bakal ditindak ku Mang Diman sedengkeun Mang Diman oge sarua ngemu kaget harita nalika barang srog ka hareup leuwih deukeut didinya aya Kang Adang pupuhu lembur jeung tatanggana. Aeh geningan Kang Adang. Nah aya di dieu Kang. Cek Mang Diman bari srog munjungan nya ku Kang Adang di tampanan malah Ujang Rosid jeung Sony oge sarua nurutan munjungan. Nya ieu koring Kang. Saha eta teh jiga Mang Diman geningan? Mohon ieu koring pun Diman. Nah geuning salira aya sami di dieu. Kumaha di lembur aman? Cek Mang Diman nanya deui. Alhamdulillah Mang, lembur mah aman nya. Ngan bieu ieu teh doh. Itu si Bibi jeung Nyi Salamah cenah nyalempangkeun. Jeung dedepen domeh tiwangkit kamari tug deget ayeuna Mang teh can mulang-mulang bae ka lemur tah kitu Mang. Nya ka mana wae atuh Mang. Allah sumuhun sim kuring teh tos kasawang ti anggalna ge pasti pun bojo katut anak ge salempangeun sareng dedepen dumeh sim kuring teh enggal-enggal mulang ka lembur indit ngadon ampleng-amplengan di teh deuh. Jadi kieu margi panjang ngalakona panggal teu enggal wangsur teh nanging sim kuring teh padahal bae lalakona mun penyalse nya ayeuna istri jeung bolang kali teh maksudna panyangkalakeun maksudna teh kitu tah. Pantosan sim kuring nyangkalak eta istri tambal di kumaha ieu mah bade diangge tameng wungkul Pak kitu. Ke Kang. Akang teh can ngarti. Nah, naon sababna ieu istri bat pada ngakalakeun? Naon dosana jeung kasalahanana?
Ari ditanya ka jenisna tadi tadaek ngajawab geuningan nu bener. Sumohon jadi kieu sarasna makang Kang Adang. Pangna eta istri alias Nyi Itoh bari cangkalak bongana tuh da. Juha cara kena Nyi Itoh ieu teh. Teu jujur soalna sarta hirupna teh mahiwal jeung tinu lain. Tah sugan we atuh istrina mah tiasa diandalkeun kitu tah. Bukan usiah nu sabenerna. Juha nya monjong atawa henteu. Margi ayeuna teh duh nuju ngayakeun tindakan ka Juha. Aranjeunna tas gaduh sangkaan yen Juha monjong. Ari abdi kadang mah teu percaya ieu teh. Tanapi kirang yakin sieun nyalahan matak pamajikan Juha teh wayahna we kada beunang dicangkalak sugan atuh sangkan Juha daek nyerah ngaku sabenerna manehna munjung atawa henteu sareng waktosna seep cenah Kang Adang. Aduh mohonnya waktosna kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-20 tilunya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca